Dinten ayeuna mah ngadamel ranggiling nasina warna merah putih kaleresan ayeuna teh bulan Agustus jadi engkeun teh hammamna bari ngabaso bari nonton Agustusan. Tah anu pertama-tama seperti biasa siapkeun elak buluk terus cobekna ditambihan ku bawang bodas, kaldu sareng uyah. Teh hilap ditanak oge mutuna tah ayeuna teh urang rendos tapi abdi teh karek inget abdi teh ngagaduh antara sisa potong deui nya entos we dilebetkeun ka dieu sakantenan. Pamiarsa aya nu sapok teh kana rak cobek abdi anu anyar tah di dieu teh abdi ngahaja mesernya soalna ngagaduhan dua cobek supaya tumpuk-tumpuk sareng piring teh. Jadi pan pamir dirakan mah jadi lebih rapi gitu si cobekna teh tepat tumpuk-tumpuk sareng piring. Di belakang noga aya tempat nyimpen pisona tiasa nyimpen dua cobek sareng dua ulekan. Tadi dia teh abdi ngagaduhan nasi sisana ku sakedi. Atos dicuci ongko lanjut ayeuna mah ku abdi teh dikana wadahkeun terus dimasukeun bumbu anu tadi. Tadi dia teh ku abdi dibagi dua si nasi sisana anu hiji mah ku abdi diwarnaan beureum. Ngan kulantaran ieu teh baseuhnya tadi teh panuuskeunana kurang jadi ku abdi teh dipindahkeun deui kana baskom. Da ieu mah pan ngucrak teuing janten kita sok olokana acina matakan ku abdi teh dipindahkeun deui kana baskom anu anyar. Acina terus dilebetkeun tinggal dikulah kalih we dugikeun ka bercampur merata dugikeun ka bear. Anu ieu mah teh diwarnaannya pamiarsa langsung dilebetan aci langsung we digalau-galau dugikeun ka bercampur merata. Atos kitu mah dicampurkeun sareng anu warna beureum tadi digalau-galau dugikeun ka bercampur merata. Kulantaran deui ieu teh masih kena cing gurundul jadi ku abdi teh nganggo panangan we kitu teh bari dibear-bear. Da ieu teh si acina kurang keneh jadi ku abdi teh ditambahan we acina sakedi. Diaduk-aduk deui dugikeun ka bercampur merata tah ayeuna mah antos ratanya pamiarsa tinggal langsung we dicitak. Anu pertama mah anu jumbo tah ieu mah tina citakan aluminium sanes citakan ieu teh saringan tah teh hilapnya handapna teh ku abdi teh diulasan heula minyak supaya henteu lengket kitu engkeun nyoplokeunana. Ari anu ieu mah teu kedahnya pamiarsa teu diminyakan oge moal lengket ieu mah dina bahan plastik dina tatakan gelas nu ku abdi dialih fungsikeun jadi citakan rangining. Sadayana tos dicitak tah anu jumbona oge tos asak urang angkat ganti ayeuna mah nu alit-alitna urang sepankeun. Disepankeun nage teh laminya pamiarsa ukur 8 menitan tah tingali penampakan anu tos asakna cantik pisan merah putih.